Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Mustika Panggendam Sukma. Ayeuna kantun bagian anuka 7 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun ti Palihan Bandung Bajalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Mustika Panggendam Sukma bagian anu ka 7na. Kumaha salajengna sor cekopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Kitu mah oge Kang janten ari salares nama mama ajenganna mah moal tiasa ka dieu. Mung anjeunna teh masihan kitab alit ieu tah ka abdi. Nyadaroakeun we kumaha sareng ku Akang. Mudah-mudahan abdi saenggalna sing tiasa mulihkeun deui bapa. Sangkan tiasa uwih deui lelembutanana manjing warugana. Kitu tah mah cek jang sena. Baru ku tante kitu nyajang nyaleuwi hade kitu atuh sok ku emah jeung ku lanceuk maneh didoakeun pisan muga-muga we sagala paniatan ujang dikabul ku Gusti anu maha sagala rupana. Narek iraha ngamimitian nyareatan bapa manehna terus kumaha eta teh carana sujang cek Birum bari neuteup seukeut kana beungeut anakna. Darga oge sarua hayang buru-buru nyaho ngeunaan cara ngubaran kolotna. Abdi ayeuna bade kacai heula we. Engke sakedap deui kinten-kinten tabuh sawelasan. Insyaallah abdi bade netepan hajat mah nanada kanu maha kawasa muntang kanu maha agung. Supados dipasihan pituduh sareng dipasihan cara kumakadahna abdi nyaretan bapa kitu panginten mah Kang. Mudah-mudahan ku syariatna ieu mustika pamasihan ti mama ajengan hakikatna ti Gusti Nu Maha Widi abdi tiasa mendakan cara kangge ngubaran bapa.
margi da kitu saur mama ajenganna oge. Ceuk Sena nerangkeun ka indung jeung ka lanceukna. Sanggeus puguh kitu katerangan ti Jang Sena mah, Bi'rum jeung Darga ngarasa regreg. Duanana ngarasa yakin Jang Sena bakal bisa nulungan nu jadi bapana, bisa cager sarta sadar secara bihara-bihari deui. Harita wanci geus nincak kaliwat tengah peuting. Bi'rum jeung Darga keur carindeluk we nungguan anu gering. Kabeneran peuting eta mah tatanggana taya sorang orang acan anu milu maturan. Teuing meureunan keur araya kaperluan we. Da baroga kawajiban sewang-sewang tatangga-tatanggana Bi'rum anu sok biasa milu tugur teh moal bisa unggal peuting teuing ngemitan anu gering. Sawatara eta Jang Sena nu kakarak rengse ngalaksanakeun salat hajatna. Katempo keur diuk sila mendeko bari meuremkeun kadua panonna. Dua dampaleungeunna ditamprakeun ka luhur. Mementa kanu makawasa, neneda kanu maha agung, sangkan dibere pituduh pikeun bisa nyareatan nu jadi bapana. Ari kitab Mustika pangwaris ti Ajengan Sodikin dikepeul ku leungeun katuhuna. Selang sabaraha menit karasa dampaleungeun anu keur ngeupeul eta mustika jadi ngaheab haneut semu panas. Lila-lila awak Jang Sena asa ngangkat ka luhur. Beuki lila beuki karasa hampang ngoleang. Anu akhirna kadenge kumanehna aya sora-sora aneh asa ditompokeun pisan kana ceulina. Kulantaran kebek kurasa kapanasaran, bray Jang Sena ngabeuntakeun kadua panonna. Nalika beunta gebeg. Jang Sena pohara ngagebegna. Sabab tetela manehna geus aya di hiji tempat anu lain di jero kamar jiga tadi manehna mimiti mujasmedi. Kaayaan di eta tempat ukur remeng-remeng. Di langit taya bentang sasiki-siki acan. Sora-sora sasatoan anu kadenge oge mungguh asa araraneh. Beda jeung sora sasatoan anu sok biasa sada peuting nu aya di lembur. Teuing wanci wayah kumaha harita teh. Disebut peuting da asa lain. Disebut berang oge. Da beda atuh. Jang Sena antukna sadar yen dirina geus lain keur aya di alam manusia. Sabab apanan cikeneh manehna keur aya di jero kamar, kiwari geus aya di alam anu lain, alam kasar deui. Nya di mana ari ieu aing nya? Tempat naon ieu? Asa kakarak aing mah nincak ka ieu tempat. Buah-boa ieu lain alam manusia. Sabab kaayaan sakurling ieu tempat meuni araraneh kieu geuningan. Saumur dumelah aing karak nempo kaayaan tempat model kieu. Cakueum ting beurang ting peuting ieu teh. Ceuk Sena ngomong sorangan. Saterusna mah kalawan lalaunan Jang Sena ngalengkahkeun sukuna. Dibeh kenca jeung katuhunana rembet ku kakayon anu pajejet jiga anu ngahaja dipagerkeun. Jalan anu keur disorang ku Jang Sena ngabulungbung panjang nakel. Tapi nepi kadanget harita Jang Sena can manggih anu nyurigakeun. Anu akhirna Jang Sena diuk di sisi jalan di handapeun tangkal anu ngarumpuduk. Tangkalna moal kurang ti duaeun beuteung munding mah. Bari nyusutan kesangna anu ngagarajag kana pipi ku tungtung bajuna. Jang Sena ngagerentes dina jero hatena. Aing yakin lain
bener ieu lain di alam manusia, tapi mangrupakeun alam bangsana lelembut atau siluman selemin. Tapi nah kita tadi aing can papanggihan jeung makhluk pangeusi ieu tempatnya sasiki-siki acan oge. Nah keur kamarana jeung di marana caricingna ieu makhluk pangeusi ieu tempatnya. Kitu cek kerentasna Jangsena bari melong ka jalan anu ngabulungbung nu aya di hareupeunana. Ah hayang nyaho aing rek neruskeun leumpang deui mapai-mapai ieu jalan. Mudah-mudahan we aing bisa sagancangna bisa manggihan bapa aing anu keur aya di ieu patempatan. Sabab aing ngarasa yakin matak aing ujug-ujug aya di dieu oge. Pasti ieu teh mangrupakeun pituduh jalan pikeun aing bisa manggihkeun dalembutan bapa aing anu keur aya dina kungkungan sinini-nini teh. Sakumaha katerangan cek ajengan Sodikin, nya ieu mah aing kudu lumampah deui. Sabab bisi jasad bapa aing kaburu teu kuateun anu akhirna Sukmana oge tangtu mal bisa balik deui jeung mal bisa ditulungan. Alun percuma ku aing dibawa ari warugana geus teu kuateun mah. Cek Jangsena ngomong kitu teh bari jung cengkak terus leumpang deui mapai-mapai jalan anu ngabulungbung meh taya tungtung. Kurang leuwih aya kana 10 lengkahan barang Jangsena red ngareret kabeh kencaeun jalan anu keur disorangna. Bre didinya katara aya jalan leutik anu katempona jiga asup ka hiji wangunan. Jangsena jadi penasaran terus mahena leok teh mengkol. Satulina leumpang mapai-mapai jalan satapak eta. Srow Jangsena anjog ka hiji wangunan. Jiga wangunan imah baheula di luarna ngajejembrung ku jukut jeung tatangkalan. Nambah geuman katempona eta imah. Lapat-lapat kadenge ti jero eta wangunan aya sora anu humarurung. Jiga sora jalma anu keur nandangan ka nyeri. Sorana lus-les jiga kabawa ku angin. Nya tempat naon ieu? Kela. Aing ngadengi aya sora di jero ieu wangunan. Nah sora naonnya? Jiga sora jalem anu keur humarurung nandangan ka nyeri. Boa-boa. Cek gerantes Jangsena. Manehna ngagancangkeun lengkah na ngadeuketan ka lawang panto eta wangunan. Srow Jangsena nepi ka hareupeun lawang panto eta wangunan. Barang bre katenjo di hareupeunana hiji jirim anu ngalemeng hideung anu keur diborogod ditalikung dina tihang. Geus jelas eta jirim teh nyatana jirim lemesna Mang Juha anu keur aya dina kungkungan nini cengkir. Sakumaha anu ti heula kungsi kacaritakeun nalika kimaun anjog ka eta tempat. Alatan kahebatan jeung kaahengan mustika panggendam sukma anu kiwari aya dina saku bajuna Jangsena anu beunang disebutkeun oge geus ngahiji jeung dirina. Harita Jangsena bisa nempok kalawan jelas tur eces kana jirim nu aya di hareupeunana. Sanajan kayanana keur poek mongkleng tapi jelas Jangsena bisa apal yen eta jirim teh tayalian bapana sorangan. Pak, Bapak, iya abdi Pak, abdi Sena dongkap Pak, iya abdi Pak, hayu urang mulih Pak, ke antosan sakadapa, cek Jangsena, kitu nate bari ngalengkah leumpang ngadeuketan, ketayep, tapi karek oge sababaraha lengkah, atuh jug cilegodeg. Di hareupeun Jangsena nyaho-nyaho geus nangtung hiji cirim pikasieun pangawakana gede naker ngacegak nukangan bapana ngahalangan laju lengkah Jangsena. Dedegan eta jirim teu beda jeung buta hejo. Da memang buta hejo meureunan eta oge. Tapi da teu hejo ketang awakna oge.
tapi ieu mah hideung leuwih hideung batan bujur seeng anu cadu di kumbah. Pohara eta jirim huluna botak bolenang meni segede tolombong jabaya tandukan deui meni ranggak-gak jika tanduk uncal panona bolotot hurung jika ruhak durukan letahna ngelel nepi ka ngambai samet dada leungeun katuhuna nyekel gada gede naker sagede tolombong dadana katempo buluan meni ngajejembrung jika leuweung cakakak eta jirim teh nyakakak seuri meni lelenggakan jika nu manggih kabunga sorana nepi ka handaruan ngajadikeun taneuh anu ditincak ku Jangsena oge kuat ka ngarieg jiga aya lini lalai badot jeung koreak oge manuk bueuk anu keur carindeten di luhur wangunan birat hariber ngajauhan ngarasa ruas meureun ngadenge sora anu seuri anu ngaguruh jiga sora angin puyuh Sahangia benuza sahangia ngerik dadaun ngia jor-joran ka dia ngayang dingakan ngia teh ku ngaing benuza cenah cek eta makhluk dadana nepi ka eudeuк-eudeukan bakat ku tarik-tarikna seserianana gagabas ya make jeung rek ngahakan sagala ka aing hiling ka itu nyingka hiling montong ngahalangan kana jangjalaneun kuring saha anjeun keur naon aya di dieu jeung naon sababna bapak kuring aya di ieu tempat sanu geus marentah ka anjeun juring cek Jangsena tumanya meni murudur manehna teu sieun sumawona keung sanajan makhluk nu aya di anu aya di hareupeunana wujudna pikasieun seperti kitu oge teu gimir kalah malik tumanya Jangsena ka eta makhluk anu wujudna mangrupa buta teh balagugnya ngaing nanya kalah ngia ngiluan nanya tapi ngenteu neon-neon bisinya can ngapal ngawanohkeun ngaing nu nganelah ki boronggol nu moal ngaya nandingna di sangalam nunya ieu sok ngayeun nanya nunggu nu nyebutkeun ngaran jeung mamaksud nia pangna datang ka dieu cia ngarek nganaon nya nyor-nyor nganembat ngieu ngayo ngomong ya manungnya cek eta buta rada teu kaharti ngomongna teh sabab jiga anu ngirung kadengena teh hade teu naon kuring rek nerakeun kuring rek nerangkeun ngeunaan saha kuring jeung naon pamaksudan kuring pangadatang ka ieu patempatan wanohkeun ngaran kuring nu katelah Sena kadatangan kuring ka dieu taya lian rek moal balik wujud lemes bapak kuring nu aya di satukangeun anjeun anu keur diborogot itu tuh perlu dikanyahokeun eta jalema anu ditalikung dina tihang teh eta teh bapak kuring pisan jadi haling ulah coba-coba ngahalangan kana pamaksudan kuring di lebuta cek Jangsena tandas langsung nerangkeun ngeunaan dirina jeung pamaksudanana ka eta buta anu ngaku ngaran Ki Boronggol gagabahnya ieu mang nungsa nganu ngaranna si Jungha
geus nyani nawanan dunungan ngaing sia manungsa. Nyaho teu ngaranna dunungan ngaing, pasti singa moal nyangho. Lamun yang nyaho dunungan kaula ngaranna Gusti Nini Cengkir ngia ngontot. Tah ngayeuna ngaing ditugaskeun pikeun ngajaga ieu tawanan bingsing kangbur. Jadi lamun nya rek bawang ieu manusia, hartina kudu bisa ngalengkeun heula bangke ngaing sia manungsa. Cek Ki Boronggol nyarita kitu nate bari leumpang ngagegag ngadeukeutan ka Jangsena. Panona katempo beuki burahay hurung. Awakna oge katingali jadi baruluan menira rancung tur hareuras teu beda jeung injuk. Mireungeuh hal sarupa kitu Jangsena oge waspada. Sabab tetela tur geus jelas eta buta teh nyatana buta patalukan Nini Cengkir anu diparentahkeun pikeun ngajaga bapana anu keur ditalikung dina tihang eta wangunan. Teu nanaon sabab kuring oge datangna ka dieu lain ukur mawa maksud unggul deuleu, tapi geus dibarengan jeung kawani sarta resikona sia buta. Sok lamun anjeun rek ngayakeun tindakan mah ku kuring oge moal dipangejatkeun sia buta. Cek Jangsena teuneng tur ludeung nyaritana teh rasa kakeueung. Mahena ngarasa yakin ka dirina, oge yakin kana walas asihna Gusti anu pasti nang tayungan kana niat hade manehna. Nyatana nu rek nulungan nu jadi bapa tina kungkungan pangawasa ilmu jurigna Nini Cengkir. Lian ti kitu Jangsena yakin kana kalinuhungan kitab mustika pangwaris ti ajengan Sodikin anu bisa disebutkeun geus ngahiji ngadarah daging jeung dirina. Wah ngia lomba bangcot nget dipepeskeun nya hulu teh ku ngaing sia Barang jeung nyarita kitu saleber leungeun katuh eta buta jalaber rek ngaranggem kana sirah Jangsena. Sacara teu sadar badan Jangsena harita jiga anu ngangkat ka luhur. Hus. Nu saterusna leungeun Ki Boronggol jadi milepas. Kalah ngaranggem kana benteng lawang anu tadi aya di satukangeun Jangsena. Purusut, puludah borobot. Harita benteng wangunan anu karanggem ku leungeun Ki Boronggol langsung runtuh. Nimbulkeun sora anu ngabeledag disusul ku ngaguruh jiga sora angin puyuh. Mireungeuh panarajangna teu keuna kana sasaran, Ki Boronggol jadi ngaburingkal amarahna. Panona katempo beuki hurung ngabebela lir ruhak durukan. Harita keneh sukuna diangkat rek dipake ngajejek kana dada Jangsena. Samarukna meureun lawana aya keneh dihareup. Hiu jomrot. Dampal suku eta buta anu sagede pantot teh langsung ambles kana jero lemah. Nimbulkeun sora anu ngaguruh deui wae. Sadengkeun ari nu rek dijejek nama harita geus aya di saluhureun wangunan. Langsung ngejat Jangsena kaluar ti eta wangunan. Jangsena oge sabenerna mah teu ngarti awakna kunaon asa aya nu mawa nyawa-nyawa geus aya di luar eta wangunan. Alhamdulillah Gusti, jisim abdi parantos disalametkeun tina bahaya nu ngancam nyawa abdi. Aing yakin syariatna ieu pasti alatan kalinuhunganana ieu mustika. Mugi-mugi Gusti abdi tiasa nyalametkeun sinareng ngajaid pun Bapa nu ayeuna nuju nandangan panyiksa ti jalma-jalma anu darolim jeung darlekah. Kitu gerentesna hate Jangsena bari panona mencerong ka hareup. Harita katempo
Ki Borongkol keur ngagegag ngadeketan kalabah manehna nangtung. Ngurang ngajar ngieu manusia ngakanen nyuri ngaheurikeun sia kengaing ngicik sia mah delengit. Cek Ki Boronggol. Kituna teh bari ngajega kurang leuwih 3 deupa deui jarakna ka tempat nangtuna Jangsena. Licik teh licik naon buta? Nya kumaha we carana nyelametkeun diri mah. Piraku kuring kudu cicing wae. Sawatara nyawa kuring jelas-jelas keur kaancam ku maneh buta. Temal Jangsena. Estu teuneng taya kakeueung nyaritana teh. Wah ngieu ngoba macot wewelek tuman digakan ngatah-ngatah nya ku gaing. Cek eta buta bari ngarontok, 2 leungeunna ranggah rek ngarawukan awak Jangsena. Tapi kurang leuwih sadeupa deui eta 2 leungeun rek nepi kana sasaran. Atuh juk korowok. Ki Boronggol langsung ngakorowok ngoceak. Barang Jangsena nempo ka hareup kasampak Ki Boronggol harita geus ngacurah roh mending ngabugiag hareupeunana. Bari terus kegerungan jiga nu nahan ka nyeri. Har, nakunaon teu pupuguh anjeun teh buta bet kitu? Rasaan kuring macana naon deuleu? Tadi oge cicing keneh di dieu. Kunaon maneh buta? Cek Jangsena bari netep seukeut kana beungeut Ki Boronggol. Waduh ngicik iya mah ngontohon alah ngamongohan sia kagai. Waduh ngulung aing ngasameula ieu alah. Cek Ki Boronggol bari nyekelan sirahna anu karasana asa eumeur, asa dibabuk ku besi anu beratna ratusan kati. Naon atuh sababna jeung sabenerna pangna Ki Boronggol nepi ka saperti kitu? Jeung saha sabenerna anu geus nyerang ka Ki Boronggol basa tadi? Nalika 2 leungeun Ki Boronggol rek ngarawukan awak Jangsena. Sacara teu kanyahoan jeung teu karasa ku Jangsena. Tina sajeroning badan Jangsena harita ngabelesat cahaya bodas. Anu satuluyna eta cahaya bodas teh nembrag kana sirah Ki Boronggol. Bisa dipastikeun eta cahaya bodas teh tangtuna oge kakuatan tina mustika panggendam sukma nu harita aya dina saku bajuna Jangsena. Tapi sanajan geus kitu oge, Ki Boronggol masih keneh aya hojahna. Harita manehna maksakeun hudang katempo jejarig jegan. Sanggeus rada teteg nangtungna belesur. Leungeun katuhu Ki Boronggol ngabelesur rek ngahantem kana sirah Jangsena. Nepi ka ngaguruh angin sambaranna oge. Tapi Jangsena gentak ngarendekeun badanna ka handap. Set! Barang jeung kitu, leungeun katuhuna ngabelesur nyodok kana pingping katuhu Ki Boronggol. Jangsena oge sabenerna lain kahayangna kitu teh. Manehna ngayakeun gerakan jeung serangan saperti kitu teh lain kahayang dirina. Estu we jiga aya nu ngagerakeun jeung nu mawa. Sakali deui ieu tangtuna tina kalinuhungan jeung kahebatan mustikana anu geus ngahiji dina sajeroning dirina. Hiung camerot duar ulah ubat alah. Barang jeung ngagorowokna Ki Boronggol anu pingpingna kakeunaan ku tenggelan Jangsena. Saharita las cirim Ki Boronggol ngilas di tempatna. Kayaan di eta tempat dak dumadakan jadi simpe sepi jempling. Teu kadenge aya sorana naon. Sora-sora sasatoan anu araraneh oge ayeuna mah geus teu kadenge hiji-hiji acan. Jangsena gagancangan muru ka bapana nu harita keur diborogod dina tihang wangunan. Pak, Bapak,
Iya abdi senapa, iya abdi. Hayu, ayeuna mah urang mulih Pak. Margi Bapak parantos lami aya di ieu tempat. Hawatos ka emak jeung si Akang di bumi Pak. Cek Jangsena. Kitu nate bari ngudaran beungketan anu nalikung awak bapana. Jang, aduh, Jang, Jang Zena, anak bapak ieu teh, duh, bagja pisan Jang, bapak ieu teh geus kesel tur ngarasa kasiksa aya di ieu tempat deh Jang. Ayeuna urang geusana heula we Jang. Kunaon panggeusan? Waktosna seep. Allah. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.